kudu susah sakit jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta bae ti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun masyaallah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek rek awawe layabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek kredit mobil datang dek kredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu bari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah li alam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kredit dan karang inget ke Allah Allah lelekeun riba ya kajian kuku mage abdi moal ngredit moal abdi moal kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 10% aja ieu mah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah oge ka para cukup 100 sahabat aing make boga meuli guys moal aing mah kadeuleut tegerna Waalaikumsalam pagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain dah mau pengen motor apa punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu dulu oke-nya 3 tahun dah udah ini mantap ya udah bawain satu dah tuh iya teh geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai ya, udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah oke ketersana ya udah bawain satu Kiai Blon Kiai Blon kos itu tah. Gimana nu teger Kiai coba kuat. Dimandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuring mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia kitu make ilmu. Ieu mah cenah ya iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya ku ari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karah itu ka Kiai juga temen teh jadi mamang atuh bari sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih Kiai banyakit di babawa kunyana yang dituturikeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan
kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab belah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu ajuk perek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu alhamdulillah tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu diatut hayu di WA hayu geus di mana bae geus hayu ceramah hayang cawambon melulu moal itu kok bisa gitu Kiai lantaran pesantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis ngitungna teh sih kurang ketos non teknis nyaho aing kitu nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia mudah-mudahan pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asa dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis budangkeun budak beuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae lah di pondok asal betah bae heulangan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulangan asal betah bae heulangan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah kalayan riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak urang sadayana dina wengi tos aya catetangan kedah kempel di dieu neng sebulan 2 bulan kakak ka masjid berjamaah Kiai Haji Jamaluddin nongkrong kentrong padahal syukuri Kaswati wanita boga bolo ngaji si aya anu ngundang geus betah bae ka Aad DJA teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masyaallah eta mah make teknis gitu modern tah mah meni mustak kita mudirun tah mah moborot jangjina mah pondok pesantren mah tiba heula sok tiba heula ngaji botakan kos du frustasi maksud azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan kiai kabeladi teh embungnya sih teu jasa embungnya sih baru naon tuh ka panggijengnya mah kos kitu bae ieu mah maksud azamna mah kumaha aing bae sabere ka Allah mah teu gede bisa sih jadi ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih getlok nyeuseuh agak satu atuh bararu bentek kalau masalah sempur aya muridna dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana memasak tapi barang ningali di dieu masyaallah aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok wallahu a'lam salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasar ingat awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu loyo hati anu bener-bener endeu ieu modelna teh mah mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali
Bang lain deui atuh. Beungeut mah teh jadi ukuran. Lain deui pondok pesantren mah teu meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasa supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa bae. Tuh sabulan 2 bulan guys, jangan rada betah. Mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina final tu ambilin. Baruan sira mau bukan mantur. Kita bang ngaji di pondok kos lalagaan. Tuh sebakan tuntuna jorekan. Pati bapak. Saminggu tuh ngaji. Ngaji tadi pohon deui. Ya tetep gentai. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. Tukang ngatur-ngatur teh. Jelas tutung di dunia mah. Padahal mah aing can bisa ieu pada manusia ngan pantang mundur santri mah. Konsepna teh ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Wah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol. Henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana. Kebeneran deui korina. Korina can datang hawasina aceng banyak. Siap. Nyana pan jadi kori. Pohara jasa pan. Ya beda sautak saeutik lah. Beres dia tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah kalian geus. Gagas. Kalau ngampi macet nyo datang nyaon teh aceng geus. Kalau ngampi sok narembel di sia mah. Aya. Tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim. Lalagaan musruk. Emang aya nu dipetakeun ti bahan-bahan. Ngaji doang ngaji ke metakna di imah. Kabeh santri mah kos kitu tedok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti ieu nu kapake ieu di lembur teh kita teu mawa etik der bae geus 10 tahun diustadkeun para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tuh aing naik jadi ustad dunia teh aya 5 benua kamana urang nonton bola yuk siap Amerika Eropa Australia ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh di Indonesia teh aya Pulau Jawa di Pulau Jawa teh aya Banten di Banten teh aya Pandeglang tahun mantep padahal mah di pondok ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Perancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur kurang Pandeglang Cesarin ya siap sepira jadi imam santri ogos gitu saat orang teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid etalah hebatna urang Pandeglang salap masyaallah maling ge kamak heran dipaksakeun maling lain bae cakate teh lain kos kitu lain masyaallah tapi lamun kaluaran salap masyaallah salah sautak saeutik mah geus maafu tolong meureun ya naon eta teureuna basicna Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang dibawana terek ngaji sungkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang deuk ibadah dipintu di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna jadi pisah antara masinis jeung mata buyut papak sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae gunana moal aya tanding lamun ngamasalah lantaran santri mah jadi ibadah ngeunah eta mah kakiaian aya di manehanana kajawaraan aya di manehanana
mata Kibuyut bapak bisa boga geus lamun kiaina keistimewaanana. mahiwal Mun jadi tim dibelem sukses teu di partai misalnya kiaina milu di Golkar Golkar mata ki jama kiai ulah sambarangan eta. serang pandai Beres acara urang beuleum coba kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatana moal teu geus lain deuk ka Allah deui moal pati-pati atunya na ieu panyakit ya Allah nah Ari macen aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang gua Seorang manusia, orang pandai apaan sana ngeridit goblok tina luar biasa kamari mah ku masyarakat kabelah dia na eueuh tanding masalah eueuh tanding Taman gua rimah. eueuh tanding segala rupa boga kamuliasan kiai leuleukeuna kiai temannya namanya ngadoana ge tim sukses dan kiai disatukan tuh kos gitu beda geus teu nyambung panyakit ye laya buluwannakumullahu bi syai'in minasy-syaid Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburan dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburan kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna dan selanjutnya ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sebenarnya mah dina kehidupan Maisa teh urusanana ngabuburan kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisa nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ieu liya'lam Allah maksudna Allah baik nembangkeun ka nyaho Gusti Allah ye lain Allah supaya nyaho lain Allah teh nembangkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha iman mantep dibentukkeun make leungeun dipekrekan ka Gusti Allah bakal kanyahoan baturna maka disebut baki beulah mantap ilmu zuhur lemah asal ngade ilmu beulah murid bulu maksudnya mana baik sih sama kolot diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarupak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabat jelema anu ngaliwat lates takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ibrak nyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngatele kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu azabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram ya Allah ya Rabbi kaget orang Pandeglang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung melek-melek disajikeun anu sakieu hebat diterima diharamkeun kredit diharamkeun bunga bang terus bae Allah falahu azabun teu meunang balik deui eta buyut tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena ham wal hazan pikiranna bingung nomor kedua gede beteung asal usul pandai betul mah gede lain gede beteung ai gede beteung mereuneuh cik sakaol mah lain kitu gede beteung jeung beteung Syarif Hidayatullah teh nyerang Banten babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh tanda bahwa eta dikuasai ku Syarif Hidayatullah ya tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia untung teu bae aing sial cenah kiai gendut yan teu aing mah saur Syarif Hidayatullah alhamdulillah sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah di terus sampekeun ka bae sanajan belah dituna rebes
Tegal lain letik Keraton Banten di Brebes di Tegal udah di Sunda Lampung sanajan saya tik tapi Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten nyaritakeun falahu azabun alim ieu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit ham perekonomian hazard kusasari hidayatullah jadi perpolitikan atas nama prihatin Banten jeung perekonomian maka Banten teh boga Pandeglang lain leutik-leutik sejarah uzon coba ge kiai anu masuk Golkar kajian masuk uzon Pandeglang teh kiai anu masuk bangga urang jadi urang Pandeglang sering jeung pamarentah boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandeglang teh sejarah asal kiai geus bergelut bukholit jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha Pandeglang lain cakula nya beusi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu ngan nyambung lidah doang ngan kadengna teh sungut kula cabok sia ku aing maksudna suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae anu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah dek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge ye bakal pae lempeng sang yang ngarang kadengena sanajan teu itu nyaho jepes ya kedua sanajan teu nuturkeun kan kadengena teu tembak urang Prancis ya masyarakat aya nuturkeun mah tuh henteu sang yang ngerak didinya teu rada pasir nah ieu keur carita gede batu teh disian opat jelema juruna teh pamanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bahasa karuhun azabun bahasa karuhun naudzubillah min haju bahasa mudah-mudahan urang kabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parendahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu a'lam mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget ayo bahasa Inggrisnya pasti kaget moal lah jaing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang iyalah Pandeglang eta sakadar wajah tasnya istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim baheula teh Anyar teh lain Anyar eta teh Sudi Mampir baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Denles nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Denles
jadi kuari kasebut teh anyar cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawenangan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere akhirna manehanana ibadah di anyar keur carita anyar heula ibadahna nya nama lain sekedar di darat di mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae Jasim luar biasa lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba salat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu nah iya di parahu ge salat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ye nu mancing saha ye nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage aduh kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok indih ya Allah ya Rabbi kuna asna-asna teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tah ieu ngaranna Jasim satu ketika Ki Jasim asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya deuh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahon ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus haja Agus kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah
Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik cerik aya 3 nu cerik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak carerik hampura pajasi kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanan lauk anu menang di laut langsung dibikin kabeh kena di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui bengkol baju mah heran aing mah. Sairlah Jasim. Akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh. Ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim, Kiai Jasim. Hiji beti guru nu mere moal miskin. Moal susah ku sebab mere eta beti guru kula. Dipraktekin ku urang dinya boga seetik bikin Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ikan nu hese ge yakin oh lu urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-cilik bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap beusi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong beusi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu salat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin pokoknya hebat bagi Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 dana babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean Masya Allah mang nyangungkeun mang nyesehkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong
bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot mah lamun geus manyun bae ge waduh sareudah komo lamun jejebris waduh jantung murang cak mama prawira ulah lah mun bisa mah ulah nyeun teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina cek mama prawira maghrib isya subuh nah, serius haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot teh cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung tak iya mau dipikir iya cerita mama prawira we akhirnya dibacaan saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana iya pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena dong nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti mama prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe di Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan Anyar Caringin terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang Serang termasuk Banten mah geus kacerun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten mah nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna kuari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana begal urang Pandeglang pamalih urang Pandeglang tukang nyandung teu bener urang Pandeglang
segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulana leu kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abu Yacidahu kuari senyit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Irah gitu tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat dua poe 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gue tinggal bangga na bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan nunya hokap bege nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda setik lah tak eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasin mah nya nama kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ai imah nangieun nyana isada di sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug bae ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah di dia dilanjutkan ku kidasim. Jadi kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh ka karake tolak budak terus beres. Sundat. Karake tolak beres. Tak kehebatan kidasim. Ya Allah ya Rabbi.
luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang, almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali tuh nuanian itu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantero-saantero urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente deuk neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup deuk belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal ayah geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal ayah wari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh tuh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar Kiai
ingat di Pandeglang aya 2 hiji dasim di daerah dia 2 jasim di daerah anya ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriyah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna rifaniyah kabelah dieuna qadiriyah wan naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beteng teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu eta hese tadek lobatanana kos kitu teh ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katara ku aing hayang ganja doh mantak ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana nah nu ngancak nu arasli teh ka kampung henteu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didarajekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Amar Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 1 Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan geus masyaallah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanna luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda Inggris Prancis neliti saha nu bergerak di Banten siapa orangnya saha nu bergerak di Jawa Timur siapa orangnya saha nu bergerak di Makassar saha jelemana sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah ilqaul surur ka rencangan simkuring ieu teh sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeukeut eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya tah ieu lah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catatanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh
kayak wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon mentak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan gitu karena simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم